Urang kali kudu ngahormat tangga, cara hormat ibu rama kata tangga. Ari tatangga eta nu pangcaketna nu mantuan urang nalika riweuhna. Mun keluarga aya anu teu damang, tatangga nu bakal pangheulana datang. Silih tambut parabot nu dibutuhkeun, syarat kudu apik sareng dibalikeun. Laku sae kata tangga jeung putrana, najan tatangga ka urang mika ngewa. Cara akhlak Nabi kata tangga hade, di musuh dipika ngewa tetep hade. Kudu somea dipayuneun anjeunna, ajak ulin sadaya para putrana. Ulah sok pamerkan nu jadi tatangga, pasihanku milik leuwih ka tatangga.